Adegan kahiji, lapang balai desa. Udah kumpul di lapang bawa bal jeung kaulinan tradisional bari seri-seri. Ayo nama, tapi awas tur kulit bal. Ayo orang bagi tim. Nya, tapi tong aya nu curang kudu firefly. Uring jeung Raka hiji tim. Budi, Anjun jeung Linda we. Terus abdi jeung saha? Hayu tuh paringkeun anjeun. Lin, jadi genep kurampan. Adegan kedua, flashback, kenangan waktu letik. Terus lampu sorot kana Budi nu ngalami bari nahan bal. Uring nget waktu lentik kaneh. Waktu sore sok diulin di dieu bal teh. Ukur bal pasti no geos. Tapi karasa pisan kebahagiaana. Adegan nembongkeun budak letik nuker seri-seri ulin main bal jeung kaulinan tradisional. Apa sebelum diisi, mari kita isi membuat misalnya dari siapa. Adegan katilu, balik deui ka Kiwari. Balik deui lapang ayeuna, bal kebenaran kena kana pager, terus Budi nyarita deui. Siga bala kanehnya. Kan ayeuna mah urang geus rada gede. Tapi Rosna tetep sami Budi, ulin bareng teh nyenakeun. Bener kamu ayeuna mah urang geus bisa leuwih hati-hati di sportif. Hayu atuh diteruskan deui. Aranjeunna terus ulin bal jeung seri babarengan. Adegan kaopat, flashback, loncat waktu, sore geus rengsek. Kaayaan mimiti poe sora jangkrik ketimpangan, barudak linggi digigir lapang bari ngusap kesa. Capek tapi raos pisan. Enya lain ngan ngukur olahraga, tapi oge ngajadikeun orang leuwih deket. Persahabatan teh moal bisa diganti guna naon. Pokona mah lamun aya waktu, urang kudu kumpul jeung deui. Sadayana seri jeung ngangguk, lampu pelan-pelan parem. Urang main bagi tim.